Aya hiji kitab namina Uspur. Ari Uspur teh artina manuk piit. Aya kehebatan tersendiri anu ku Allah jeung ku Rasul ku Nabi Ibrahim diabadikeun tina manuk piit. Raja Namrud ngumpulkeun suluk saalun-alun tuluy Nabi Ibrahim di Borogot dibeuleum 7 bulan berang peuting seuneu untap-untapan. Katingalieun katempoeun atuh katempoeun ku manuk piit salakina bapana jeung anakna 8-10 urang deudeuh teuing kanyat kaceurit manuk piit. Ari Nabi Ibrahim teh Khalilullah kakasih Allah nu dipikanya aku Allah geuninganan ku kufar ku kaum kafir kanyat ka dibeuleum kieu. Ayeuna mah anak king ceuk bapana hayu urang indit ka balong urang indit ka sumur arek naon Pak urang mawa cai ngalaan cai sugan we eta seuneu bisa pareum diseblokan ku urang. Unggal poe eta manuk piit nu 10 ngabring ka balong tuluy mawa cai saaya-aya anu nyangkrung dina pamatukna di dieu dibawa geus luhureun seuneu anu untap-untapan kakare ku eta manuk dipurangkeun maksudna pikeun mareuman ilal mi'atah wal mi'atani 200 kali tah manuk piit sapoe ngakutan kali 10 ngakutan tuluy di balong maksudna yang nulungan kapan itu cak-cak seuri kapan cak-cak tetep boleh manuk piit jiga nu burung seuneu untap-untapan sa alun-alun di pareuman bari di pareumanana kudu sakecelak da moal mata pareum atuh eta cak-cak ngabringkeun deui anak buahna jeung pamajikanana jeung anakna 10 urang deui wae tuluy indit arek ka mana cak-cak arek niupan eta seuneu bisi pareum ku sabab dicebor ku manuk piit tuluy eta cak-cak niupan nu 10 padahal sagedena angin cak-cak tenaga cak-cak moal mampu ngagedean seuneu anu aya di alun-alun anu meureun ka Nabi Ibrahim alaihi salam. Dina kitab Uspur ditarioskeun ceuk Nabi Ibrahim aya naon sejarahna eta Uspur eta manuk piit jeung cak-cak pembelajaran anu berharga pikeun urang nu ditingali ku Allah lain kaberhasilan kasuksesanana tapi sejauh mana perjuangan jeung pengorbanan urang supaya mahabbah cinta jeung keheul kana agama. Aya anu cinta mahabbah kana agama mahabbah ka Rasul contohna seperti manuk piit ku kami diganyar ku Allah diganyar najan eta seuneu teu pernah pareum ku sabab dicebor ku 10 manuk piit tapi lamun jalma maehan cak-cak ku kami diberi ganjaran akur jeung salat sunat lamun bapa mangih cak-cak heng maehan cak-cak paehna sakaligus sami jeung ganjaran salat 2 rakaat balas naon Allah ogenan bendu kana akhlak kana tingkahna manuk piit kana tingkahna cak-cak bongan manehanana milu ngahiji jeung raja anu dolim man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tah jang urang wajibna teh ngajina jang naikeun kaimanan sangkan cicing dina iman ian urang mah boro-boro iman ian iman ilmu ogenan can nepi mungkin iman taklid anu jadi pertanyaan cicing dina iman taklid can naik kana ilmu komo nepikeun kana iman ian arek menang garansi jaminan ti Allah aya dina ridona Allah taala pasti lamun teh mah bener urang ngaosna teu petot-petot ikhlas lillah ngagantungkeunana kabeh ka Allah.